Sampurasun, salam rahayu, Sampurasun, salam rahayu, komo baraya sadayana. Alhamdulillah abdi linggih di Leuweung Seni aya kegiatan milada komunitas Iket Purwakarta, nuju Garut Dongkap, Cikampek Karawang. San suasana di Leuweung Seni menuju persiapan ya. Persiapan kanggo acara milad anu kahiji. Hayu baraya sadayana anu resep mulai seni budaya Sunda merapat di atasnya. Sampurasun, salam rahayu kanggo baraya sadayana. Nganamel 5 tapi unggal kali abdi hilap nama. Namina, Maregos Jengko, Makuta, Wangsa, apa? Segitiga nadi halu. Abdi tiasa nganamel tapi seur kali abdi di grup budaya. Laras. En abdi bule tapi abdi diajak jalmi Sunda di grup budaya kumaha nganamel ikat. Rewas bisa. Seur. Rewas mah ragrak tina kapal. Rewas. Mangga dilajeng deui Mang Lud. Cik kurang karena lagu celempungan mangga kali Abdi lelengon. Kalengon masih bujangan. Jomblo kolot. Oh, jomblo kolot. Tuh aya nu jomblo tuh. Jadi iya luar biasa orang Walana anu bangga ku bahasa Sunda. Eta. Orang Sunda kudu lebih bangga gitu. Nah, jadi pribados di Leuweung Seni mengapresiasi ke ikatan komunitas ikat. Nah, maju terus gitunya silaturahmina maju terus segala rupana mudah-mudahan acarana lancar. Maka dilajeng dia hari ini. Pak Sami sering ikat. Nah, tapi itu luar biasa daripada orang Indonesia anu teu bangga ku bahasa Sunda. Nah, luar biasa Mang Isa orang Walana anu bangga ku bahasa Sunda. Komo ieu wakil rakyat ya. Wakil urang anu panginten kedah ngertos kana karagaman budaya, karagaman bahasa. Mending keneh Mang Isa jadi anggota dewan. Sami Didukung ku orang Garut, ku orang Purwakarta, ku orang Bandung, ku orang Sumedang. Sok Bang Isa majang ka mana? Sami sering seni budaya abdi terang seueur jalmi Sunda tapi teu terang seni budaya Sunda. Abdi kedah nyarios naon eta Tarawangsa apa? Coba eta apa Tarawangsa gitu. Terang seueur jalmi Sunda teu terang budaya Sunda. Orang Walana apa Tarawangsa hari ieu katuangan Sunda terang. Cik katuangan Sunda mah Isa. Aredok Anu dipikaresep ku anjeun katuangan Sunda naon? Lolodok. Lolodok atuh. Lolodok mah dahar. Karedok. Sampurasun, salam rahayu, alhamdulillah. Unan kelingan waspada dina milampah kahirupan. Pakeun majaugan nu geus natrat dina waruga. Titis waris nu sajati sangan eling kana diri eling ka leluhurna. Eling ka lemacaina. Eling ka uwit-kawitna, eling kana naon nu dipilampah sarua jeung eling ka wujud Gusti anu welas asih. Amit ampunnya para lun ka Gusti Kepagaan budaya salawasna ya. kana Nabi anu dinuhun Leuweung Seni berada. Muhammad anu dirunjung rahmat sapat kasuhun.